Harita teh keur mahasiswa tingkat 3 ngalaksanakeun kuliah lapangan di basisir jeung leuweung sancang opat Pameungpeuk, Garut Kidul. Ngaranna kuliah lapangan jurusan biologi, siga kuliah lapangan mahasiswa perhotelan. Pangarereban teh ukur di tempat pengolahan aci kawung di sisi leuweung. Di laman ukur make ponco tentara. Leuwih kurang aya 62 urang mahasiswa-mahasiswi harita nu miluan teh. Dina kuliah lapangan harita, mahasiswa kudu bisa ngalaksanakeun sakabeh teori penelitian lapangan anu kungsi dikuliahkeun. Di antarana nalungtik habitat populasi, tingkat kepadatan populasi sato jeung tutuwuhan nu aya di darat atawa di basisir laut, nu aya di sakuliah tempat nu dijadikeun tempat panalungtikan kuliah lapangan. Kabeh mahasiswa dibagi sababaraha kelompok nurutkeun lokasi panalungtikan. Sakelompok aya genep nepi ka 8 urang mahasiswa. Disebar aya nu kabagian nalungtik flora jeung fauna nu aya di leuweung, aya oge nu kabagian nalungtik sato jeung tutuwuhan di basisir. Dilaksanakeunana dina waktu isuk-isuk nepi ka jam 11-an nguru raatna cai laut. Sabab cai laut mimiti pasang tengah poe. Harita leuweung sancang opat teh leuweung geledegan pang jero-jerona, pang sangetna. Loba keneh kacaritakeun nu pernah ngalaman kajadian aheng. Dina sela-sela panalungtikan kuliah lapangan harita, kuring jeung sababaraha urang nu boga kawani leuwih dina hiji peuting ngobrol jeung nu jadi kuncen. Bari si Duru ngariung jeung si kuncen leuweung harita. Mun teu salah ngaranna Pak Udin. Dedegan awakna kira-kira umur 50 tahunan. Kulitna kereng, hideung, panonna rancingeus, sorana beratna ker, semua gerem. Cirining lain jalma samanea. Kasaksian we harita manehna nginum cai ngagolak tina gelas anu karakcur pisan tina langseng. Teu disuruput, ieu mah dilegik nepi ka ledis. Pak, eta naha meni dilegik kitu Cipanas? Teu panas kitu? Cek kuring ka Pak Udin. Manehna ukur mesem terus ngajawab. Atuh keur nahaon cai dipanaskeun, digolakeun ari ditiiskeun jeung ditiupan deui mah. Manggeus we ulah dipanaskeun. Sanggeus ngobrol ngaler ngidul, Pak Udin ngajak ka mahasiswa bisi hayang ningali tempat jelema anu hayang beunghar ku jalan enteng. Tapi omat, rahasia ieu mah, ulah betus ka jalma rea. Mun sanggup jeung boga kawani, hayu isukan diajak ka tempatna. Gancangna carita, isuk-isuk keneh, Pak Udin geus saged rek ngajak ulin ka tempat unik teh. Ukur aya genepan harita mun teu salah mahasiswa nu sanggup milu ka sasatna pusat pamarentahan jurig teh. Bral, mariang leumpang ka tengah leuweung sancang opat. Dina hiji tempat katingali aya batu sisi guha jiga maung. Di sisi eta guha aya pancuran jeung balong leutik. Katingali caina meninga genclang herang. Tuh, itu tempat apa jeung ngahiangna Prabu Siliwangi. Omat, ulah sompral, komo ngadon ngaheureuikeun sempal guyon. Cek Pak Udin ngarenyaho. Beuki ka jero leuweung beuki poek, tatangkalan beuki rembet. Sekali-kali kudu kokolongkongan ngolongan akar kipas. Nyaeta akar tangkal kai nu umurna geus ratusan tahun. Sababaraha kali kulit kerasa peurih katoea cucuk tangkal hoe. Beuki jauh ka jero leuweung, beuki rame ku sorak sasatoan. Hate para mahasiswa nu milu kana rombongan beuki pating purengked. Beuki deukeut ka lokasi, beuki karasa geueumanana jeung semu-semu bau hangru. Bau hanyir, campur jeung bau menyan, dupa katut minyak duyung. Omat, ulah nyari tanah naon, mun ningali nu araheng. Cukup ku ningali we wungkul, ulah nyawad, ulah melong kailaan teuing, saliwat we. Kade ulah diturutan, da urang mah jalma iman. Ieu teh kalakuan jelema-jelema anu hayang beunghar ngaradak, ngadon muji ka juri, muja ka setan marakayangan. Cek Pak Udin deui mapatahan tur ngingetan. Kuring ngagarentas dina hate. Nah atuh ari Pak Udin,
geus apal ieu musrik kalah ditunjukkeun kumaha cara-carana ka jelema sasar eta. Ngan teu pok. Tapi Pak Udin jiga nu surti. Apa maranehna jalma sasar? Matakna ulah ditarurutan. Keun urusan bapak mah urusan pribadi. Ngan omat ulah ditarurutan ku maraneh. Blus asup ka gerbang mangrupa akar kipas sagede nanahaon mah. Da rombongan oge bisa ngaliwat kalawan tangga. Jadi bisa dibayangkeun sagede kumaha tangkalna. Hiep kana irung kaangse beki mebek bau hangru, hanyir jeung bau menyan katut minyak duyung. Dina dahan anu luhur hiji tangkal. Katingali aya jelema keur diuk sila. Panonna peureum make baju tina boeh teu dikaput. Beungeut jeung awakna katingali kotor, caludih naker. Teu awuh jeung cai jigana mah. Geus sabaraha poe. Di hareupeun eta jelema aya parukuyan, ngelun haseup menyan. Teu bani ngomong, da geus ibapatahan ti tadi. Dina hiji tangkal anu sajana katingali deui hiji jelema keur ngagoler nyangigir bari sedekep. Panonna peureum deui, sarua make baju tina boe. Beungeut jeung kulit awakna teu jauh beda jeung muka hiji tadi. Geus lila teu mandi jigana mah. Pak Udin nu dituturkeun ku rombongan blus asup ka hiji guha anu aya di handapeun hiji tangkal anu umurna pastina geus ratusan taun. Gedena eta tangkal jigana mah sarua jeung beuteung munding, bahkan bisa leuwih. Saacan asup ka jero guha, lebah lawang guha, Pak Udin nitah eureun heula ka rombongan. Terus manehna mere isyarat ka hareupeun guha jika anu keur ngomong kanu jaga. Darita make bahasa nu teu kaharti ku kuring jeung rombongan. Ngan leungeunna pepeta saliwatan mah jiga jang jawokan bahasa Sunda kuna. Ceuk kuring mah meureun kieu beungina. Punten, ngiring lebet sakedap, sanes bade naon ieu mah. Barudak haroyong terang kumaha jelema-jelema nu keur tapa di jero guha Kitu meureun. Sanggeus Pak Udin nyarita, kadenge aya sora tanpa jirim, sarua teu kaharti. Sorana semua campur ngagerem. Sumuhun, atur nuhun, sakali deui punten ngiring ngalangkung sareng nguningaan. Cek Pak Udin sopan pisan, make bahasa Sunda ayeuna mah. Pak Udin mere isyarat ka rombongan sangka nuturkeun manehna. Mahasiswa nu milu kabeh oge eueuh nu wani nyoara. Simpe we da estuning keung pisan. Najan pabeberang oge komo kadenge aya sora tapi eueuh jirimna. Lus ka jero guha henteu poek mongkleng mah. Da cahaya panon poe masih keneh bisa asup narabas ka jero guha. Di jero guha karasa hawa tiis mani nyelecep kana kulit. Tapi hawa anu asup kana irung mah anger pinuh ku bau jiga tadi di luar. Bau hangru, hanyir, bau menyan, jeung bau minyak duyung anu leuwih mebek. Taram-taram katingali ku panon si horeng di jero guha teh aya kamar-kamar anu dibentuk dina sisi guha anu nyangkedong jiga ajang ngurebkeun mayit di jero kuburan geuningan. Ngan ieu mah dina sisi-sisi guha tempatna teh. Dina tiap kamar katingali aya nu ngontrak jelema nu keur tapa hayang beunghar tea. Di taneuh nu nyangkedong dieusian ku hiji jelema. Rupa-rupa posisina teh aya nu keur sila anekak bari sidakep, aya oge taneuh nyangkedong rada jero jeung cukup keur jelema diuk sila sinu tutunggal. Awak eta jelema nu keur tarapa teh sarua dibarungkus boeh, tapi ari ditingali beungeut jeung kulit awakna mah sarua we jeung katingali dina tangkal di luar tadi. Terlalu dih pisan geus lila tara marandi tea. Unggal ngaliwatan taneuh nyangkedong nu dieusi jelema nu keur tapa tea, Pak Udin ngaharewos ka rombongan. Tuh, itu keur ngipri. Nu itu keur ngepet. Nu itu keur muja ka monyet. Nu itu kana tuyul. Tuh, nu itu mah kana maung. Bari nunjuk ka tempatna hiji-hiji. Harilap deui naon anu disebutna ku Pak Udin teh, daya istilah-istilahna. Tepetot-petot, kuring mah dina hate macana ujubillah min dzalik jeung istighfar.
Eta nu keur tarapak teh aya nu peureum, aya nu beuntak, malah ningali ka rombongan tapi teu cumarita nanaon. Ngan melong wungkul. Rombongan akhirna balik deui ka tempat tadi asup, samemeh kaluar ti guha, reg Pak Udin ngarandeg hareupeun guha. Terus mere isyarat uleungeun pepeta jika tadi rek asup bari cumarita deui. Mun ceuk urang mah hatur nuhun meureun bade pamit. Ulah ngaganggu ka barudak ieu, da ukur hayang nyaho teu boga niat nanaon. Kadenge deui sora tan katingali jirimna ukur ngagerem handaruan jeung semu ngosom jika ngageremna sora mau. Sanggeus wareg ningalian jelema sasatna sasar tea hayang beunghar ku jalan enteng, Pak Udin eureun sakedeung di hareupeun guha. Terus sakali deui mapagahan. Omat, sakali deui mapangingetan. Sakabeh jelema nu di jero itu ulah ditarurutan kumaraneh. Eta jelema sasar, teu nyaho di kaimanan ka pangeran. Urang mah jelema iman. Mun hayang beunghar mah kudu gawe, kudu usaha. Ulah ku jalan enteng bari jeung sasar. Sok, bisi aya nu rek nanya, ayeuna mah meunang. Ceuk Pak Udin. Pak, hapunten, dupi eta jalmi-jalmi teh urang mana wae. Tanya kuring, penasaran. Nya ti mana-mana, aya we. Ngan kareana mah di Jakarta, Sumatera jeung Kalimantan. Jawab Pak Udin. Ari urang Garut mah arang langka, teu aya sana mah. Mo urang Cianjur mah. Ceuk Pak Udin deui. Sanggeus kitu mah, Pak Udin ngajak balik deui ka rombongan ka tempat pangrereban salila kuliah lapangan teh. Sanggeus balik kuliah lapangan jeung ulin ka tempat muja ka jurig teh kurang leuwih 3 bulan. Kuring sok ngarasa aya nu nutur, bari melongkeun kuring. Komo palebah rek sare mah sok aya nu moncorong ngantara dipalire. Harita kuring memang mawa oleh-oleh mangrupa hiji kai anu mangrupa ieu. Panyepenganana eta kai jiga aki-aki nu keur dongko. Duka tangkalna nahaon. Terus disimpen di kamar. Batur ngaronda agentenan bapak kuring. Tapi kusabab sok ngarasa aya nu nutur wae jeung karasa aya nu nalingakeun teh eta ieu teh dipikeun. Les berarti harita tara aya nu moncorong atawa nu nutur deui. Tah kitu lalampahan kuring harita. Percaya teu percaya, lamun bisa budireun urang aya orai kajajaden, babi kajajaden, monyet kajajaden, bawa tuyul ka pasar jeung rea-rea deui, da kasaksian harita memang aya jelema nu karitu teh. Ngajual nyawa ka jurig nyiliwuri, ka setan marakayangan. Mun kaalaman leungit duit teu puguh, nya tafakuran we kumaha harta urang teh geus bersih atawa asan jakatna. Jeung kahade, lamun keur ngadengekeun ieu dongeng, lamun bulu punuk ngaradak cing sariak, hawa jadi nyelecep tiis. Tuh, itu kangen. Jika aya nu molotot, buk nararewigan. Tapi taya beungetan. Pamirsa, rupi namung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sim kuring nyuwunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.